Sampurasun baraya sadayana urang Sunda anu mereka cinta kana dongeng Sunda tepang deui sareng Mang Asoy di dieu urang ngalajengkeun deui dina pencagarapan nu kamari katunda Si Bedegong. Urang lajengkeun kana Si Bedegong sieun ku jurig. Di lemur mah kitu geuningan. Sabantas aya nu maot teh jalma sok loba kasieun nya kaasup Si Bedegong. Kakara saminggu Nini Cioh maot. Maot namah ku kakolotan we. Tangaranan ari di lemur ari aya anu anyar maot teh sok loba beja teu pararugu. Ajarkeun teh Nini Cioh sok ajung jurigan. Ngawadul Syah Gong, cek Mang RT Oni anu sok ngawuruk ngaji di masjid. Gara-gara sumebar beja sarupa kitu cenah barudak loba anu mangkir diajar ngajina. Pugu yakin aya Mang Oni, Cek Si Bedegong hayang dipercaya ku Mang Oni. Maneh nyaksian kitu. Ditanya kitu Si Bedegong ngareret ka Si Dodo. Maneh ningali Dodo? Cek Mang RT Oni. Si Dodo bata nemalan kalah ngareret ka Si Atep. Maneh Atep nyaksian deui. Sarua jeung Si Atep malah sok loba ngabohong kawas Si Bedegong. Tah panginten Cep Duki mah tara ngabohongnya. Cek RT Oni bari molohok ka Cep Duki. teu kantos ningal. Da ieu ge saur nu sanes. Kitu cariosna mah. Temal si Cep Duki. Atuh jang dudu oge digeroan ku RT Oni. Da masih keh aneh aya keur ngawuruk ibu-ibu. Maneh ningali jurig teh dudu. Cek RT Oni tumanya. Dacan kantos. Kang Dudu. Nah, atuh nu ribut teh pajarkeun teh aya jurig cenah saur Nini Cioh mah. Baruk Nini Cioh teh bebeja ka maneh. Padahal da geus maot saminggu nu ka tukang lin. Cek RT Oni kumanya ka Kang Dudu. Atuh barudak cing birigidig cing parurungkut. Bangun anu kasienan pisan. Makin ngadenge eta carita. Yen Nini Cioh sok ajung juriga. Jadi sieun. Nyaan eta teh Dudu. Mohon, cek Kang Dudu. Sasa si kapangker Nini Cioh teh ngadongeng. Pajar kalan-kalan anu maot teh sok ngajung jurigan. Temal Kang Dudu. Sugante nyarita ka maneh. Sabada Nini Cioh maot. Cek RT Oni garo-garo teu ateul. Barudak renghapna jadi longsong. Tapi najan kitu ari waktu rek baralik mah bada sarolat Isya barudak teludeung sorangan. Kabeh menta dianteur ku Kang Dudu sarta Mang RT Oni.
sanes RT Upan sanes. Barudak teh aya kuborangan sia. Ceuk Kang Dudu bari ngalieu ka RT Oni. Ayo mangga, urang ngabling. Bari nganter barudak. Atuh akhirna balikna ngabring, abring-abringan. Ari balik teh kabeneran ngaliwat pas ka kebon tangga cau. Ngan waktu manehna lempang pauntuy-untuy, si Bedegong ngagorowok tarik. Aya jurig. Aya jurig. Aduh, ala Pak RT. Pak RT Mang Dudu aya jurig ya. Si Bedegong gogorowokan, aya jurig. Kitu na teh bari ngabecir lumpat. Mireungeuh si Bedegong lumpat. Nya batur-baturna oge naluturkeun bari sarua gogorowokan aya jurig. Kusabab soak. Atuh Mang RT Oni jeung Kang Dudu sarua jeung beretek lalumpatan. Ieu lumpat. Isukna bae si Bedegong pada nalek. Nya maneh ningali jurig. Ceuk RT Ondi. Sidik pisan Mang. Jurig ku kuncungan dalam pangan ajret-ajretan. Jika cacing kapanasan. Betul, ngatu lamun jurigna keur tiktokan su ganteng keur nyieun konten. Iyalah, ampun teuing. Ceuk si Bedegong bangun nu ngaheureuyan Mang RT Oni ongko malu masih Bedegong mah pikacuaeun aya. Pi kaseurieun aya nya keur kitu ge tetep we bisa ngaheureuyan Mang RT Oni katut Kang Dudu. Ai cenah mah ceuk indungna poe harita teh. Si Bedegong sapeupeting awakna pada nastiris. Geus gong. Geus tong guyur. Bisi anu sejen sarua sarieun indit ka masjid. Ceuk Mang RT Oni nya sararea diomongan yen kajadian si Bedegong tepung jeung jurig ulah nepikeun ka di beja-beja. Asa saha? Nya bisi arembungeun ngaliwat ka pelobah kebon cau. Heug atuh nu rek ka masjid teh ngaliwatna kadinya jadi sarieun. An kilang kitu ari beja mah tetep nyebar. Anu ari nit ka masjid oge utamina mah barudak jadi marerot sobat. Da cenah mah sieun dipegat jurig. Lain dipegat MBK lain. Lain dipegat nagih lain sebenarnya. Kade nu nonton dipegat nagih. Mau dipegat Tuhan. Heuleut 3 poe ti harita samangsa wayah peuting sok tiiseun isuk-isukna. Bujurud aya hiji imah kapalingan nu malingna teh cenah jurig kukuncungan. Tah gitu. Si Bedegong sieun ku jurig.